A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Muallif khususan Syekh Salim bin Sabir al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan di Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanara. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Wasalisu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Wasalisu sareng ari anu katiluna as-salatu eta ngaoskeun sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina sabada tasyahud awal. Sabadana ajengan musannif tutugroes pungkas carita tina pirang-pirang sababna midamel sujud sahwi. Anu kahiji sareng anu kaduana parantos dibahas ku taharusan bini sate acana. Tuluy tandang tumandang ajengan musannif nincak kana bagian anu katiluna tina pirang-pirang sababna sujud sahwi mana nyaeta as-salatu alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Atur punten, maksadna pirang-pirang sunnat abad. Sanes sujud naon? Sujud sahwi, punten lepat. Tina pirang-pirang sunnah abad nu kahijina adalah tasyahud awal. Nu maksudna tasyahud awal adalah hiji lafad anu wajib dina tasyahud akhir. Sadayana aya 4 jumlah. Mana anu 4? At-tahiyyatu lillah. Hiji tah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta aosan tasyahud. Tayeu nu pangkatna adalah sunnat abad. Parantos dibahas. Nu kaduana calik dina itu tasyahud naon? Awal. Tuluy nu katiluna anu mana ieu kalebetkeun kana bagian sunnah abad. Hiji padamelan anu pangkatna sunnat abad adalah as-salatu alan nabi, ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sabada tasyahud awal.
saparantosna rengse anu neme dina tasyahud awal. Nah lafad anu sakumaha diangge dina tasyahud akhir. Maka saterasna ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi dina tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta talafad anu neme diaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi dina sabada tasyahud awal, ieu pangkatna adalah kalebetkeun sunnah abad. Hartosna teh kieu, lamun seug eta jalmi teh netepan bade fardu, netepanna mah atanapi sunnah. Weh misalkeun henteu ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi dina sabada tasyahud awal, kumaha maka hukumna eta netepan jalmi sah netepanna. Nah kunaon mang teu ngange tasyahud awal, misal contona tadi asa rada ka kuping, sedengkeun pan ngaoskeun tasyahud teh kedah ka kuping ku nyalira, otomatis lamun seug ka kuping ku nyalira, ku sageningeun sagigireun urang ge pasti kanaon kakupingeun. Nah pasti ka kuping, ceuk sageningeun urang teh mang tadi teh asa henteu ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi, oh nya poho sah teu netepanna sah. Kumaha ontos uluk salam teu sasios sah, ngan pami kinten sateu acan uluk naon salam rengse emut yeuh, duh urang teh tadi henteu ngaoskeun sholawat ka naon ka Nabi. Nah dina tasyahud naon awal. Maka disunnahkeun sateu acan ayeuna midamel kana uluk salam, didinya prak weh midamel kana sujud sahwi sateu acanna. Niatan dina mana? Sejak kaula midamel kana sujud sahwi, karena aya hiji aosan anu katinggalun dina ngaoskeun sholawat tasyahud awal. Panjang teuing sejak kaula niat sujud naon we? Sujud sahwi. Sujud da naon? Sujud sahwi diniatan sakumaha sapertos biasa, pami teu diniatan gina janten batal netepanna. Ngaoskeun lafadna subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Eta lafadna nu diaoskeun. Calik deui saparantosna calik tumanina, tah langsung we naon deui? Sujud deui. Sujud anu kaduana didinya adalah sujud naon keneh? Sujud sahwi. Sami aosanana subhana man la yanamu wa la yashu. Teras calik weh, calikna sakumaha dina tasyahud akhir. Nah ngan lamun bade midamel kana sujud sahwi, emut urang teh misal contona aya rukun anu urang teh leuwih teuing, tadi teh ada ku sabab hilap poho tambahan rukun, pan sunat di naon deui? Ditambahan deui. Ieu teh salat teh apakah geus 2 atawa 3 atawa 4, mang tah, maka langkung afdol langkung saena naonan deui? Tambahan deui ka luhur. Pas di luhur teh emut, oh urang teh tadi teh geus 4 rakaat. Kumaha tu leuwih? Tuluykeun leuwih ge sok sanajan leuwih da poho, batal teu batal netepanna. Berarti engken dina tasyahud akhir calikna sampean anu kenca anu kiri tekenkeun ku birit. Nah sampean anu katuhu lonjorkeun ka mana? Ka pengker tuluy ditiupkeun siramo-ramo jarina. Ken niatan didinya sateu acan midamel sujud sahwi teh niatan sujud naon weh? Sahwi. Sakali, 2 kali jeung doana. Rengse tina sujud sahwi calik tah, calikna calik tasyahud akhir. Didinya name weh uluk naon? Uluk salam. Assalamualaikum. Alieu kakatuhu.
Tamihana itu serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngan pamiri tambihanku wabarakatuh dina netepan biasa hartosna sanes netepankeun jenazah henteu sunat. Sunat teh ditambihan wabarakatuh dina netepan di mamaksana netepan jenazah eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ame ngalieu. Eta mah ngangge lafaz wabarakatuh netepan uluk salam dina netepan jenazah, netepankeun mayit. Tawih deui ieu ngaoskeun sholawat dina sabada tasyahud awal pangkatna adalah sunat abad. Hartosna lamun saek eta jalmi ninggalkeun kana tasyahud awal, tuluy beh dituna ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi dina tasyahud awal hilap. Kumaha tah? Maka ke di akhir wayahna eta jalmi teh kedah midamel kana sujud sahwi. Benten deui sareng rukun salat. Ari rukun salat mah lamun saek dikantunkeun ku ngahaja contona eta mah teu sah. Kumaha lamun poho? Beda deui poho mah. Ngan tetep lamun saek poho ke sateu acan uluk salam disami nyaeta ditambahan teh ku sujud naon? Sujud sahwi. Sami eta ge. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Lau tarokal imamu at-tasyahudul awwali la yazuzu lil ma'mumi at-takhallufu lahu. Bahasana kieu. Lau taroka lamun saek ninggalkeun saha al imamu si imam at-tasyahudal awwali kana tasyahud awal. Si imam teh urang keur netepan berjamaah henteu ngangge tasyahud naon tah? Awal. Kedah nampkan tasyahud naon heula? Awal sok sanaos eta pangkatna sunnah abad, lakonan we. Ieu mah si imam mah naon? Langsung nangtung deui ka mana? Ka luhur, rakaat katilu. Kumaha pikeun si makmum? La yazuzu lil makmumi, teu meunang lil makmumi pikeun si makmum naon at-takhallufu, naon at-takhallafu, nyulayaan itu si makmum lahu ka itu si imam. Wala li ba'dihi jeung teu meunang nyulayaan pikeun si makmum pikeun sawarehna itu perkara teh. Hartosna teh kieu. Lamun saek si imam ayeuna katinggal ternyata si imam teh henteu ngaoskeun tasyahud awal, teu tasyahud awal. Langsung nangtung deui ka mana? Ka luhur. Masalahna kumaha pikeun si makmum? Kenging dua. Maksana di dinya. Kumaha kenging dua? Hiji tiasa niat mufarraqah. Si imam teu tasyahud naon ya? Sok sanajan teu batal netepna sah-sah wae. Urang mah hayang langkung misalkeun sae. Urang mah hayang ngaoskeun tasyahud. Hayang aya tasyahud awalan meunang tapikeun si makmum niat mufarraqah. Nah teh sejak kaula misahan ka ieu saha? Si imam. Keuna si imam mah da urang mah geus pisah netepana. Nu tadina berjamaah jadi munfarid. Meunang dua. Nu kaduana kieu. Henteu niat mufarraqah mah ngandung arti masih keneh nyambung berjamaah jeung eta si imam teh. Ngan kusabab si imam nangtung ka mana? Ka luhur teu tasyahud naon? Awal pikeun si makmum teu kengeng ayeuna ngaoskeun tasyahud awal. Teu kengeng. Sok sanajan terang eta si imam teh henteu ngaoskeun tasyahud naon? Awal. Pikeun si makmum wayahna ulah ayeuna tasyahud awal lamun saek masih keneh mengikuti dalam arti masih keneh nyambung berjamaah jeung saha? Jeung si imam. Kudu kumaha tuh? Sami we, kedah nangtung ka mana? Ka luhur. Teu kengeng ayeuna si makmum ngaoskeun tasyahud naon? Awal.
Wala al julusu jeung teu kengeng pikeun si makmum nyulayaan jeung teu kengeng pikeun eta si makmum naon al julusu diuk min ghairi tasyahudin barina henteu maca kana tasyahud teu kengeng dah. Wa in jalasal imamu sanajan calik saha imamu si imam lil istirahati pikeun aya calik istirahah. Bi khilafi ma idza taraka imamu perbedaana kieu lamun saek ayeuna si imam ninggalkeun al kunuta kana kunut. Tangkin dibahas aya kunut adalah pangkatna sunat abad dina netepan subuh. Si imam ku netepan subuh tah. Rengse rakaat kahiji teras ruku mazhab Imam Syafi'i. Saparantosna ruku tumaninah dina ruku teras i'tidal. Tumaninah i'tidal teras sunnah didinya dina netepan subuh nyaeta ngaoskeun naon tah kunut. Subuh mazhab Imam Syafi'i. Tanpa terkecuali luar mazhab Imam Syafi'i aya nu teu nyunahkeun sapertoskeun mazhab Imam Hanafi yang tawisna. Tasi imam yazuzu lahu at-takhallufu lil ityani bihi ma lam ya'lam annahu yasbaqu bi ruknaini bal yundabu lahu at-takhallufu in alima annahu yudrikuhu fi sajadatil ula. Artosna teh kieu. Si imam tadi teh ya ari kedahna mah kan dina subuh teh sunat pangkatna ayeuna ngaoskeun naon kunut. Kunut. Ternyata si imam teh eta wallahu alam duka ngahaja atanapi khilaf. Pokona mah henteu ngaoskeun naon kunut. Sedangkan terang itu adalah mazhab Imam Imam Syafi'i. Sok sanajan teu ngaoskeun kunut pangkat netepana sah, netepana teu sasios. Bahkan henteu sujud naon lagi, sujud sahwi ge sah netepana. Ngan langkung afdol saena pami mengikuti faham mazhab Imam Syafi'i canak urang tidinya anu sakumaha pelaturan ti mazhab Imam Syafi'i ngaoskeun kunut tah tidinya. Terang si imam teu ngaoskeun naon kunut langsung anjeunna mah sujud. Kumaha pikeun si makmum? Apakah turutan? Apakah kumaha? Tadi sami menang dua. Hiji kenging niat mufarraqah pisah. Urang mah hayang ngaoskeun naon we kunut pisah jeung si imam sejak kaula misan sareng ieu si imam berarti pegatah berjamaah jeung eta si imam munfarid we urang menyalira. Menang. Nu kaduana menang ayeuna hartosna teh henteu pegat berjamaah jeung si imam. Ngan sunat dina ieu sarah kitab Safinah. Naon at-takhallufu nyulayaan. Jadi si imam mah sujud urang mah ngaoskeun naon? Ngaoskeun kunut. Sunat pangkatna. Teu sasios. Ngan teu sasios didinya sunat didinya in alima annahu yudrikuhu fi sajadatil ula. Lamun saek ayeuna eta si makmum teh nyulayaan ka si imam mah sujud manehanana mah ngaoskeun kunut tapi masih keneh mengikuti si imam ngandung harti henteu niat mufarraqah. Sunat sote si makmum ngaoskeun doa kunut lamun saek eta bisa nyusulan ka si imam anu sakumaha si imam nalika keur dina sujud nu kahiji. Itu. Namun bisa nyusulan, tapi kinten-kinten tiasa mah bisa nyusulan. Moal bisa, rasanya kunut panjang. Ngan namun kinten-kinten tiasa nyusulan, si imam teh keur masih kena sujud anu kahiji, urang tos rengse ngaoskeun doa kunut eta mah sunat. Tapi lamun kinten-kinten teu kabujeng mah kumaha tah henteu disunatkeun tos we ayeuna mengikuti nu sakumaha dipigawe ku saha si imam sujud henteu ngaoskeun kunut tah urang ge naon ngiring sujud
lamun sek mengikuti orang masih kene jeung si imam berjamaah nyambung kene halus deh. Da janten masalahna wihan deui tur punten aya gangguan. Pikeun si makmum sunat pangkatna nyulayaan ka si imam lamun sek eta si imam teh henteu ngaoskeun kana kunut. Sunat teh pangkatna lamun sek eta si makmum tiasa nyusulan ka si imam anu keur kaayaan sujud anu kahiji. Kumaha lamun cengkat tina sujud anu kahiji moal kabujang yeuh maka eta mah teu disunatkeun pikeun si makmum ngaoskeun kana doa kunut dan kinten-kinten sesah kami tiasa nyusulan kitu teh sesah antosna turutan saha si imam sujud teu ngaoskeun doa kunut urang ngiringan naon we sujud ngan ke di akhir disunat pikeun si imam nya kitu keneh si makmum nyaeta sujud naon sujud sahwi. Sunat kumaha mun si imam dinten sujud naon sahwi urang sujud sahwi tong entong sami turutkeun saha we si imam sunat ieu pangkatna tanpa terkecuali niat mufarroqoh pami niat mufarroqoh mah benten deui. Alhasil kesimpulan nu katiluna ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi dina tasyahud awal itu adalah pangkatna sunnat abad. Mudah-mudahan aya barokah tur manfaat pikeun urang sadayana anu ngupingkeun anu ngiringan ngaos merhatoskeun kana dauhan-dauhan ulama dina ieu ilmu fikih. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Surlepatna dina ieu cariosan ngadugikeun kana pirang-pirang hukum robana dina ieu kitab mugi tiasa ngalereskeunana kalawan ikhlas dina mana ba'da tamu. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.